ilmu ka maneh. Ayeuna ilmu orang geus turunkeun ka maneh. Ngan aya panteranganna. Ulang ngadang japuh, ulang ngadang tongkol, ulang ngadang trebegi, terus lalab-lalaban ulah cuek, terus bandeng kah ulah lenca itu lah pokoknya mah gitu ulah didaang soalnya eta panterangan. Arin geus urang ngadarna atuh ulah coba ngarareunah kabeh dia teh. Wayana we lamun yang jadi jagoan mah turutkeun we panteranganna. Lain maneh hayang balas dendam ka si Agus jeung si Mayang. Turutkeun teh panteranganna. Lamun ngalanggar kumaha? Lamun ngalanggar ilmuna jadi Allah pudar. Oh atuh siap-siap. Ayo atuh urang serang nyamper si Asep deui. Geus latihanna. Yuk. Yuk. Sia itu tepek naon panas buru. Wah, wah, tolong. Wah. Wah, wah, duh, eleh wah, eleh wah, eleh, wah, wah, eleh wah, abdi mata lupa nih, duh, malah gua boga anak buah teh, eleh wae, mungkin dipakai jurusna, nanti ajarkan. bener loh, wadah, Yuk, ngelaman, pedang, nama, ngiri wadah. Bus tinggal bosna bos. Gaskeun, ayo. Teteh, sari kangen. Duh, hirup teh eueuh perubahan balangsak wae. Semenjak ditinggalkeun ku teh Mirna teh, asa beuki balangsak ieu teh. Teteh, maafnya teu bisa ngawarah anak teteh. Nepi ka wayah kieu budak teh teu ingeteun balik. Apa kudu dibejakeun nya aing teh lain indungna. Lamun dibejakeun, manehna pasti sedih da indungna eueuh geus maot. Agus, ka mana atuh maneh teh meuni eueuh balik wae? Ah, lamun manehna balik arek dibejakeun nu sabenerna. Wah, semangat, artis kita nih bos, senggol dong. Sini, ayo, Was, pulang dulu lah. Yang kudu dilawan pakai jurus ya. Wah.
Lulus. Biar. Wah. Yuk. Rod. Udah. Wah, kunaon Rod? Wah, kunaon, Wak? Wak. Riut. Istighfar. Kunaon, Wak, riut? Tadi nempo anak gua kopelan. Nu mana? Nulungit ya. Kade eta di Wak. Oh, kade eta di ge. Anu ku urang diteangan teh. Si gana mah. Cing atuh urang dek diteangan lah teh, Wak. Hayu dulu, teang dulu. Ini lu. Mana tuh? Wah, tadi ngagaloler di dieu. Nyaho tadi mah nya. Teh kabur. Laporan ka Wak. Teruskan. Wak, Wak. Kabur Wak. Geus mangkat. Aduh, mah tuh. Teang anak gua teh. Gun boga anak gua teh. Enggak teu nyawa. Nyawa geus nyawa. Kumaha tuh? Ka mana wae eta? Pundung. Geus sanantara kitu kumaha Ayo tuh? sampeurkeun. Nya, sampeurkeun. Apanya Wak? Wak, Ampura Wak. Wak teh bisa diteang. Gantelin anak uwa dateng nyaho. Wak, ayeuna mah curang. Teang we ka urut pamajikan Wak. Ayo. Kurang tanyakeun yuk. Yuk, geus ulah ciri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.